gunung anu ngacekir luhur anu aya di tatar buana panca tengah teh sentre katingali tuh gunung anu luhur anu ngacekir teh katingali di bawahna itu pemukiman muni ararenjah singalan katingali ti luhur pisan. Mudah-mudahan kawargi-wargi upami hayang tepang jeung Abah tah ieu Abah teh musapah wajah teh aya di tebing karaton tah upami aya kanya Abah tah kalau atuh titokan Abah seburep tah video Abah tah kawargi-wargi anu ngaranna Mang Tajudin teh ieu tah ngaranna tah ieu Mang Tajudin ulah hilap lamun teh acan dibagikeun videona buka wae Mang Tajudin anu aya di YouTubean, anu aya di Facebookan, anu aya di TikTokan, zaman sok tinggalan moal ngabobodo Abah mah mudah-mudahan wargi-wargi sing sararehatkeun sapapawasna panjang umur, sing sarukses usahana panjang umur bari sararehat, tah ari sararehat mah Abah oge biasa ngajalajah, biasa ngajalajah ka tebing karaton. Abah teh hayang teh terang teh disugih ti tadina, teh disawang ti anggalna, Abah teh hayang ka tebing karaton. Tah yo anu ngaran aya yo gapurana sasar Lembang teh sing waspada lamun nepikeun ka longsor ngagiclek tah gunung ieu teh Kota Bandung pasti basa menang kagempaan. Tah kawari wae urang mah doa ka Allah Maha rekes kana asa mudah-mudahan ulah aya bancang pakeuh aya liwit barawit tah sesar Lembang teh tuh tingali di handapna ge aya walungan. Tah upami sesar Lembang aya bencana nepi ka longsor anu beunang teh Bandung Barat, ujung Lembang, ujung Kota Bandung. Nah, wargi-wargi sing taliti sing hati-hati urang mangadua we ka Allah Subhanahu wa taala rekes hayang Maha Kuasa supaya diselametkeun sariring-riring sarengkak saparipolah teh mudah-mudahan sing panjang umur bari jeung sararehat ulah aya riwit barawit halangan harungan ulah nepikeun ka beunang ku bencana alam. Tah katingali pisan ku Abah walungan tuh anu ngalir teh itu tuh di handap ngan Abah mah teh tiasa ka handap teh da jauh atuh tingali warah ratusan meter atuh ka handapna ge lain bohong tuh tinggalan pemukiman tuh ngaran-ngaran gunung anu ngacegir luhur anu aya di tatar buana panca tengah teh ieu tah kukuridina hayang ninggalan pamandangan anu aya di tebing karaton kaditu katingal kadieu katingal tuh pemukiman meni mayakpa di tebing karaton maka tinggal pisan le ngabobodo tuh tinggalan wargi-wargi ku dulur-dulur. Abah mah panjang nu dipihatur mah panjang anu di carioskeun ku Abah sarita dongeng Abah teh Abah rek mengucapkan jazakallahu kasiro ka wargi-wargi ka dulur-dulur. Abah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.